harapan hirup teh dina Islam diatur. Allah ngadamel aturan kawajiban sareng hak-hak dina hubungan Bani Adam. Nu disebat hablum minan nas. Cek bahasa Kiwari mah hak dan kewajiban. Nah, ieu teh syariat Islam eta teh, Islam eta teh. Tuh, caroge kagungan kewajiban ti Allah Ta'ala kanu jadi bojo gitu. Masihan nafkah nu cukup. Monokan naon deui? Masihan anggoan. Tuh, pokokna minimal setahun 2 kali. Itu ajeng nempatkeun garwa di bumi anu layak tinggal. Lajeng ngawurukan, ngabingbing nu jadi bojo. Tuh, kana bag-bagan agama sareng kana bag-bagan kamaslahatan hirup. Tah kawajiban caroge eta teh. Ieu nu kudu ngadenge teh berarti lalaki teh. Kan?